Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Capetan jasa salakinanya. Lanjut. Tudilluhul ghamam tuti'uhus sa'aib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun lempang teu ngabogaan bayang-bayang, henteu ngabogaan kalang. Coba kula nanya ka orang dia, jalma putih kalangkangna, jalma hideung kalangkangna, hejo ngabelag-belag. Hideung kalewatan itu. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu karena awan senantiasa meniduhi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun Kangjeng Nabi lempang eta pipinueun ngiyuhan Kangjeng Nabi. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambuhu yasma'u sarirul qalami basarahu ila sab'tibaqi saqib. Pendengaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar geretan kolam yang ada di Lauhul Mahfuz, dan penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tembus nempok ka langit katujuh jeung ka bumi anu katujuh hadirin. Iyalah keistimewaan Nabi. Pendengaran bisa ngadenge geretan kolam nu aya di Lauhul Mahfuz. Lain di dunia, Lauhul Mahfuz bukan dunia. Bisa ngadenge geretan kolam di Lauhul Mahfuz. Itulah pendengaran Nabi Muhammad. Beda jeung dedengean orang Cicinta. Ngong adang di masjid teu kadenge. Pura-pura teu kadenge teu daek salat aya nu kitu aya. Loba. Lamun aya jalma ngadenge suara adzan teu daek salat eta berarti torek ceulina. Nya torek ceulina, nya torek hate. Mudah-mudahan orang dia mah cager hatena, amin. Ceuli tohirna cager, ceuli hatena cager, amin. Ya Rabbal, ulah yang jadi carma torek, jalma torek mangariweuhkeun batur, betul? Betul? Jalma torek mah emang angge teu boga kasieun. Lempang main kuntilanak teh sieun ieu mane nama teh. Kuntilanak aya dina tatangkaran geus sering nepi ka serak-serak kuntilanak jojok bae mun teu kadenge. Ulah jalma juri ge ai torek mah ngahaliwukeun. Aya kiai lempang ka jalan anu mungsit. Lempang ka jalan anu poek, mangih jurik 7. Pas mangih jurik langsung maca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Eta jurik anu gedep langsung lupa jus. Ayo hiji mah cicing ge. Cik na astagfirullah pan ieu jurik. Tadek mambur bae dibacakeun ayat kursi. Langsung eta kieu maca ayat kursi deui. Bismillahirrahmanirrahim anak kencengan. Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Eta nu hiji lain ngabuk nu genep ka balik deui. Cik nu genep teh ampura Pak Kyai, nu ieu mah torek bari dijayak. Na'udzubillahi min. Beda jeung penglihatan urang. Penglihatan urang geus kahijab ku dosa-dosa urang, betul? Penglihatan urang geus kahijab ku maksiat urang, betul? Mangkana urang mah kadang-kadang dipake nempo kana kahadian mah teu daek peulih mata. Bener teu? Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu diajak magang, diajak ke pengajian, diajak maca Quran magilok daek loba alasan. Bener teu? Bener teu? Aya aki-aki di imah diajak ku incuna, bah ka dieu ge bah. Naon tuh di Masjid Cicinta, di musola Cicinta aya pengajian, yuk geura datang yuk ka ditu. Cik abahna kumaha? Ampura ceng, lain ku teu hayang. Abah mah teu kuat nyeri cangkeng mata geus poek, yuk geura ka ditu bae salamkeun bae ka malaikatnya. Turun misan rupana jeung malaikat. Datang incuna nu hiji deui ngajak abahna, bah ka dieu ge. Aya naon sia? Ka dieu ge, aya naon? Tadi di pertigaan Cikur aya awewe sataranyang gulis bah. Eta ka mana-mana, alon-alongan ka mana-mana, ewel-ewelan ka mana-mana bah. Jigana nu edan anyar eta bah. Eta abahna langsung udang, hayu atuh abah ka ditu hayu. Datang nu kitu mah dae. Na'udzu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Sok sanajan matana beureum tapi hatena mah teu beureum. Beda jeung urang mah matana molotot tapi hatena beureum. Bener teu? Bener teu? Makana wajah Nabi Muhammad adalah contoh bagi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita. Coba bayangkan kurang matana mah beureum tetapi hatena selalu beribadah kepada Allah. Padahal sudah kita yakini, padahal sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman, makhluk yang paling mulia, sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih dari dosa dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu eureun ibadah ka Allah.
Allah, walaupun matana berem tetapi hatena sok dipakai ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sieun naon? Sieun ieu kahirupan urang dipake teu bener. Itu sakitu Kangjeng Nabi. Ai urang kiai lain, wali lain, RT lain. Oh, RT mah hiji meureun. Tapi orang sok lalaora ka Allah, betul? Betul. Mudah-mudahan barokah orang hadiran murudan, mudah-mudahan orang dipaparin taufik sareng hidayah ku Allah. Amin. Tambih daek gunan, tambah daek getol ibadah. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Lanjut. Lanjut. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ihyaul Mayyit ada satu hadis yang berbunyi, "Addibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an." Tanamkan kepada anak-anak kalian atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyyikum, tanamkan kepada anak-anak kalian supaya anak-anak kalian cinta kepada nabi-nabinya Allah. Oh. Hello. Ari nabi jeung rasul anu wajib ku urang kudu dikanyahokeun jumlahna aya sabaraha? 25. Tanamkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita cinta kepada nabi-nabinya Allah. Nabi anu geus tercantum dina Al-Qur'an, pagahkeun ke anak urang, didikeun ke anak urang supaya anak urang nyaho kana nabi-nabinya Allah. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di akhir zaman, sudah krisis anak soleh, betul? Sudah krisis anak soleha, betul? Hese hayang neangan jalma soleh kiwari mah, bener tuh? Aya jalma ti leutik nepi ka gede soleh teh orang ngaranna soleh sia. Hese kiwari neangan jalma soleh, Bu. Lamun balik ti pangajian, lamun balik ti sakolahan, ka imah eta sok ngapalkeun pelajaran sakola jeung pangajian, bener tuh? Bener tuh? Balik sakola, balik ti pangajian, balik leumpang teh ngapalkeun pelajaran ti pangajian jeung ti sakolahan. Wujud kidam baqa qiyamuhu qudran ilmu qadiran hayan basiranmu. Eta budak leutik baheula lamun balik di pengajian, lamun balik di sakolan sok ngapalkeun pelajaran sakolan jeung pelajaran pengajian leres. Tapi beda jeung budak leutik kiwari. Budak leutik kiwari mah balik di sakola ka imah lain ngapalkeun pelajaran ka lalakuan. Balik di sakola bari leumpang teh ka lalakuan. Kini ku sadar kop sekop cintaku ini kop sekop. Datang ka imah nempo adina keur ngadapang be nempo YouTube bari lalaguan deui. Ala syam syam ala syam syam kuli. Datang ka dapur nempo mana keur ngagerok sambal bari ngalagu deui. Sambel aduh. Edan kabeh cenah. Kan kula heran Bu, kunaon si eta lamun ngagirek bumbu ngagirek sambal kudu bari ngagita. Ulah sari jawab nu bener. Hah? Kunaon eta lamun ngagirek bumbu ngagirek sambal kudu bari ngagita? Ilmuna sih. Bisa teu alus rupananya. Emang nage lamun aya padagang keur ngagirek misalkan dagang karedok, dagang ketoprak, lamun ngageunan ngagirek nah teu bari ngagita disangka sombong. Bener tuh? Bari merejut bae. Aya nu meuli bari karedok. Sabaraha karedokna? 5.000 apa 10.000? Naik lada moal. Angger bae kudu bari kieu, karedok moal. Lada apa henteu? Nu henteu lada ditareng ku karet, nu lada ditareng ku tambangnya. Angger bae kudu bari ngagitu. Na'udzubillahi min. Nah, nu poin nu pertama, tanamkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita cinta kepada nabi-nabinya Allah. Nabi-nabinya Allah. Bu, dengekeun. Lamun anak-anak urang loba maca riwayat-riwayat Nabi, insyaallah hate anak urang bakal dicahayaan ku cahaya Nabi. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Lamun anak urang loba maca hadis-hadis Nabi, maka insyaallah wajah jeung
kata anak orang bakal dicahayaanku cahaya para nabi, amin ya rabbal. Anu kedua cik Kangjeng Nabi, wa ahli baitihi, tanamkan kepada anak-anak kalian supaya anak-anak kalian cinta kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya anak kalian cinta kepada turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, catat Pak, catat tuh. Sekarang sudah 2 tahun lamanya polemik nasab masih berlanjut. Banyak sekali dari golongan-golongan ulama, dari golongan-golongan kiai, bahkan dari golongan-golongan pejabat yang berpendapat bahwa nasab Nabi Muhammad, bahwa zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia terputus. Habib lain turunan Nabi, Habib itu menyebar di Indonesia bukan turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan Bu, dengarkan Pak, jika ada orang baik dari ulama, baik dari kalangan ustaz yang berpendapat bahwa Habib bukan turunan Nabi, zuriat Nabi Muhammad terputus, berarti secara tidak langsung kalian memalsukan keramat luar Batam Jakarta. Betul? Betul? Jika Habib bukan turunan Nabi, jika kau palsukan para Habib, berarti secara tidak langsung Anda memalsukan makam Empang Bogor. Betul? Betul? Jika Habib bukan turunan Nabi, jika para Habib zuriatnya palsu bukan turunan Nabi, berarti secara tidak langsung Anda memalsukan pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin Habib. Ia pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin Habib. Tapi kiwari dipalsukan. Dipalsukan ayat kiai. Kiwari seloba pengikut nasing adek mangkana orang mah ulah tuturut. Ulah kababau. Kita ikuti ulama-ulama terdahulu. Betul? Betul? Sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani, sebagaimana Abah Gurus Kumpul Martapura, sebagaimana Syekh As'arim Jombang, sebagaimana Syekh Qanil Bangkalan Madura, mereka sangat cinta kepada Habib dan mereka sangat cinta kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati, kita cintai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah dipilueun. Para Habib cenah lain turunan Nabi, nasab Nabi terputus. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Ya di Indonesia Bu, Pak, di Indonesia para Habib dia turunan Alawi. Atau di Indonesia ada kelompok ngaranna Bani Alawi. Ini turunan Alawiyin. Dibacakan kula nasabna ye. Alawi boga bapak ngaranna Ubaidillah. Ubaidillah boga bapak ngaranna Muhammad Al-Muhajir. Muhammad Al-Muhajir boga bapak ngaranna Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi boga bapak ngaranna Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib boga bapak ngaranna Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq boga bapak ngaranna Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi boga bapak ngaranna Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir boga bapak ngaranna Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin boga bapak ngaranna Sayyidina Husain. Sayyidina Husain boga bapak ngaranna Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menikah dengan Siti Fatimah Zahrail Batul binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Kusaimah, Kusaimah bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Ayat tadinya ayat Adnan bin Udad, Udad bin Hamaisa, Hamaisa bin Salaman, Salaman bin Awas, Awas bin Bawaz, Bawaz bin Qumwal, Qumwal bin Ubay, Ubay bin Awam, Awam bin Nashid, Nashid bin Hiza, Hiza bin Bundas, Bundas bin Yadlab, Yadlab bin Tobak, Tobak bin Jahim, Jahim bin Nahishi, Nahishi bin Makha, Makha bin Ayyid, Ayyid bin Abkhor, Abkhor bin Ubaid, Ubaid bin Addi'a, Addi'a bin Hamdan, Hamdan bin Sanbar, Sanbar bin Yasroba, Yasroba bin Yahzan, Yahzan bin Yalhan, Yalhan bin Ar'awa, Ar'awa bin Ayyid, Ayyid bin Disan, Disan bin Isar, Isar bin Afnad, Afnad bin Ayham, Ayham bin Maksar, Maksar bin Nahis, Nahis bin Zarah, Zarah bin Sama, Sama bin Maza, Maza bin Allah, Allah bin Aram, Aram bin Qaidar, Qaidar bin Allah Ismail alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam bin Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bin Tarak, Tarak bin Nahur, Nahur bin Saru, Saru bin Ra'u, Ra'u bin Falik, Falik bin Abar, Abar bin Salak, Salak bin Arfakshad, Arfakshad bin Sam, Sam bin Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Nuh alaihissalam bin Lamuk, Lamuk bin Fatu Salqah, Fatu Salqah bin Akhnuk, Akhnuk bin Yaw, Yad bin Mihlail, Mihlail bin Kinan, Kinan bin Alusi, Alusi bin Allah Isis alaihissalam, Nabi Allah Isis alaihissalam bin Nabi Allah Adam alaihissalam. Barang. Tapi dianggap tidak ada. Dengarkan wahai para pembegal nasab, kau angkat zuriat
nabi tidak ada, kau anggap nasab para habaib tidak ada. Hai, ingat sesuatu yang tidak nampak suatu saat nanti bisa menghancurkanmu dan kau akan terkubur untuk selama-lamanya. Takbir, takbir, takbir. Sallallahu alaihi nabi. Tarik mulai kesurupan boleh. Bukan jadi beredar boleh. Lanjut. Lanjut. Wa qira'atil Qur'an. Tanamkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa membaca Al-Qur'an. Tapi cara cepat hayang boga anak bisa maca Quran minimal indung jeung bapana kudu bisa maca Quran. Betul? Betul. Karena dengarkan orang dicinta. Kan didik anak lain kewajiban ustaz, kan didik anak lain kewajiban kiai, tapi kan didik anak kewajiban indung jeung bapana. Ngabulung juga dulu. Ngadidik anak kewajiban indung jeung bapana, geunah bae dibegeseukeun ka kiai. Jadi anak naloba Bayo we, lantaran bertuntai mah kiai. Giliran anakna belang bae teu bisa ngadik kiai anu disalahkeun. Anu tilu aya. Ulah sok lagi nyalahkeun kiai mah introspeksi diri kumaha anak urang teu bener teu. Imam meureun bae anakna 3 tahun teu bisa maca Fatihah bae. Atuh meureun bae anakna sirahna nomor bener dibere peci nomor 10. Atuh yang ngaji ditutupan matana. Meureun bae 3 tahun balak bae. Didik anak kita supaya anak kita bisa membaca Al-Quran. Tapi cara cepat lamun hayang boga anak bisa membaca Al-Quran minimal indung jeung bapana kudu bisa maca Quran. Komo bu, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pelajaran pertama bagi anak. Kadang-kadang bu, faktana anak teh sifatna leuwih mirip ka indungna daripada ka bapana. Betul? Betul. Anak teh leuwih meneh ngindung ka indungna daripada ka bapana. Betul? Kenapa? Karena sapopoe lobang nah hiji jeung indungna daripada jeung bapana. Benar teu? Benar teu? Atuh iya. Maka nak didik ku ibu supaya bisa maca Quran. Lamun rumasa ibu teu bisa maca Quran mangga pasrahkeun ka pelakuna. Saha pelakuna? Bapana nu nyina eta. Da we setan moal keluar eta. Pasrahkeun ka bapana. Lamun memang bapana teu bisa mangga silahkan pasrahkeun ka pondok pasan. Pasrahkeun ka pondok pasan. Syarat pasrah. Lamun aya orang dia haji di Al-Jumaliyah tapi teu dipasrahkeun, maka kelak yaumil kiamah akan diminta pertanggungjawaban. Kunaon ka kacan cukup salah. Kudu dipasrahkeun, kudu dititipkeun. Makanya balik di dia datang ke Imam Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu penting-penting tadi? Anu tepat Kiai. Ieu bantu ngomongkeun pengawasan cenah cita deui cenah gerah cenah anak urang ngaji cenah datangkan Pak Ustaz cenah kudu gitu. Hampura, pakai hampura Pak Ustaz. Ieu anak pula leutik ngaji di dieu teu miti lewan sampai cenah sampai lewan ka sampai jempol kan pernah dititipkeun ku Pak Ustaz. Timiti tanya sadar cingiran sama tanya sadar berencan pernah dititipkan buku Pak Ustaz. Maka nak menit iya detik iya Pak Ustaz pula badek nitipkan anak kula Pak Ustaz. Pak Ustaz iya anak kula nu sakieu buktina Pak Ustaz wayahna panggidikeun Pak Ustaz. Pak Ustaz bila mana anak kula ketibe ngaji di dieu can bisa maca Al-Qur'an wayahna pangmagahankeun Pak Ustaz. Pak Ustaz bila mana anak kula keur ngaji di dieu Badung wayahna panggidikeun Pak Ustaz. Tapi Pak Ustaz bila mana anak kula keur ngaji di dieu ngalakukeun kelakuan anu bertentangan dengan hukum syara penanaun ulama sebagai indungan ikhlas ridho tenang kebukan baik anak kula Pak Ustaz tak ya anak kula tak ya duitna 10 juta. Jadi nabari ngopak duit mata well. Dia mengka bina-bina nitipkeun anak ka kiai mah amplop duitna 10.000. Atau kiai na bareng bae dong kamar duit 10.000. Amplop 10.000. Rokok jarcok setengah. Pengen sungut kiai na bau jarcok. Bila dasar. Ulang itu hargaan kiai lembur, hargaan kiai setempat betul. Betul. Karena makmurnya kampung ini, berkahnya kampung
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu-ibu teruskan. Yasin. Terus. 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 Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu orang di dia, jadi ibu-ibu di dia alhamdulillah bisa ngejasin alhamdulillah. Ini kompak dari ngejasin babarengan. Kita lupa yang baik ngejasin babarengan. Serem ya. Lanjut sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Terus. Terus. Oh, bisa. Coba dosis. Alhamdulillah. Ciri ibu-ibu di dia hayang dengar kabeh. Ya Rabbal. Eta teruskeun bawakeun maca surat Waqiah pokokkeun manta subuh. Teruskeun bacakeun surat Waqiah insyaallah rezeki urang barokah dan lancar. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Sekarang menghadap ke sebelah sini. Bapak-bapak bagian bapak-bapak. Ulah wakan yang sering kan ibu. Isi grogi bapak-bapak. Bapak-bapak di masjid ayeuna gireun bapak-bapak benar teu? Ulah tungkul bae juga lupu supaya kue efek sapiri bapak-bapak. Terus tanya. Ulah ngisinkeun jenis kelamin bapak-bapak. Nah, barengan. Ulah maca Quran bapak-bapak teruskeun. Yang kita memahami kamu dah. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Asa tertarik ngaji Quran di surah Al. Tertarik dia doang. Nampak sudah nyurahkan ibu. Hah? Bapak Ari cenah bapak-bapak. Bu dengekeun. Pan bapak-bapak teh laki, ieu ge laki. Lamun bapak-bapak teh bisa atuh ieu ge isi wae. Benar tah? Benar tah? Hidup bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. Pejuang rupiah nih bos, senggol dong. Dengekeun ku ibu-ibu, lamun salaki balik gawe teu mawa duit ibu-ibu maca inna atoina. Innalillahi. Lupakeun paere ke salakina. Pantai terus ke inna atoina bapak-bapak. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Wow, astaga. Kajri ngaji mah kalau tiru doang saya kata. Coba sampai nun. Wow, astaga. Kan takbir baru. Bapak-bapak coba. Oh. Allahu Akbar lebih parah sudah. Oh, Quran. Ulah apa tuh? Teruskan kurang yuk. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Berantem. Hayang boga anak bisa ngaji Qori hayang. Kan no Qori orang padagan tangtang ulah balik. Tak kawin deui ka orang dieu. Genaheun yang bisa Qori mah nya. Genaheun teu. Digana lamun salaki jeung pamajikan tukang Qori kabeh digana pas lagi diqorikeun we. Tik salakina aya naon siang abah songok.
Si pemajikan bongan can mere balanja. Rupat anaknya tidak berongong waktu bau. Dalam kabeh sekeluarga. Tapi alhamdulillah Bima selain kita ceramah koreke bisa sautak saeutikna. Sampingan sebenarnya supaya double. Korikeun ulah ya. Korikeun ulah. Benar. Tapi kalau nanya ke orang dia percaya tuh kalau bisa kori. Percaya tuh kalau bisa kori. Kalau percaya dia lah. Kori nggak? Kori orang ngamati lah. Supaya kuat soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah. Ini sedih syaitan kau jadi jadi kau lebih kita satu pengaruh tentang pencendul keluar hormati persoalan. Ya Allah ya Rasulullah ya sedih syaitan kau jadi jadi kau lebih kita satu pengaruh tentang pencendul keluar hormati persoalan. Kalau tak boleh entah pengamen boleh nungguin ya. Innal muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san mi'aqa. 5 juta 5 awas menurut didik anak kita supaya anak kita bisa membaca Al-Quran, Bu. Alangkah bahagianya, Bu. Alangkah bahagianya, Pak, ketika kita punya anak bisa membaca Al-Quran. Maka lamun ayah orang dia anak-anak masih pesantren, anak-anak masih mondok, maka secara tidak langsung ibu-ibu dan bapak-bapak dia ternyum tiket pindah asup ke surga. Oh, amin. Ya Rabbal. Makanya balong catat ke orang dia, lamun ayah orang dia anak-anak masih naik ngaji, anak-anak masih naik pesantren, maka secara tidak langsung orang dia ternyum tiket